janjina mah rek mayar ayeuna ya mah ijot rek ditagih ka imana omongna bulan 2 panen geus panen deui janjina bulan 2 omongna bulan geus aya 2 cenah bulan hiji wae KBG bulan Mei hiji rek ditagih ayeuna ka mah ijot. Jangan. Sarua aing di balarat teh nama-nama teuing di rumah teh. Aduh, Gusti mah aku. Cara apa aing teh lah. Bayi bayi ka sawah. Atuh lain ka sawah. Jor teuing. Nu anggar beunghar. Dibuatin loba kene, jedog di imah. Carita teh aing teh kabita ku batur ku tatangga. Sumpanen teh batur mau meuli emas, meuli sakieu tah sasiku-sasiku. Ya jelema mah ulah sepanasan ku batur. Lain itu lempang buat klentreng rek kuntum aing teh. Nyakeun bae kebun murah urang nu mulung. Nu make kongkol buat bandulan sadade kieu marni meni kieu ta lempangna oge ngegog. Yang bener nyangan corona ulah negot mah. Lain kaburakan ku ngongkorong. Lain serius teh. Untuk nama boga gabas teh dijual beukeun ka suang. Tapi kan hiji-hiji deui. Eta kemana sebelahna tuh? Yang ojek ke paker mayarna ku aing jual suang berekeun ka tukang ojek lumayan. Engka di sana pinjem duit tadi nama. Panen minjem duit teh boga ka era. Boga kreditan teh. Kreditan dosa. Aduh. Ngekek. Boga teh duit. Teu boga boro-boro pake nginjemkeun, pake sorangan oge ribu. Panen oge kan panen aku corona. Aya 2.000 deui keur engke peuting lah. 2.000 mah teu mah kacengek-cengek acan. Tadi kasang. Kakang asak, Ke sawah mana? ke sawah Bapak Atin. Gede teh amprok. Nyarek amprok di mana? Ada di lembur. Heuh, urang mah teu ka mana-mana. Kakek. Lain buat aratel itu kok Gak gede wae. Mesin murah kuman tak kuman. Tibang deur dibuatna mah 2 kali eta oge ka pokok diajakan ku Bandar Domba. Mun cicing we kan da digalang Bandar Domba we nu ngarit nama. Ya domba, ngarit jukut lain ngarit pare. Lumayan teh nama. Iya, masih di Bukan itu mah rom. Semoga. Cuma mangcana kamari mah ya. Menempat kintal. Lain seri. Loh ilaha illallah. Ngekek wae. Pinjam duit. Lah ilaha illallah boga. Paruyang kieu lah. Ya barina panen-panen mantak ya pecek lek kula sok nganjuk. Jadi panen loba nu lagi. Udah segala nak. Tong asa mane rek mulungan ai kieu ngai cager mulungan enak keur corona. Itu nama kadinya. Sok rek kumaha coba ge. Capek yang kita isuk teh kuat. Nyeusehan, beak bersih beak, habis nyeusehan ke kenteng-kenteng. Udah genteng disusahan. Ah, Udah genteng disusahan. naon? Ngomong naon teu kadenge. Aing ceuk geus koplok. Aduh. Ngomong naon? Ngomong blakok. Ngomong blekok meureun. Blakok. Tuh, Mah. panen tuh boga suang. Aing mah teu Ada bener geus tulisan suang we. mah. Dengan jaman di kasahanya. Gitu tuh kata tangga kaler. Kakak kidul kaler loba. Lu nyara rawan. Paranen. Belum separanen. Ya udah nyala dia. Wah, Ini sama-sama kami barang-barang siapa? Salah urang atuh anu ngaronjak. Sainget nyara ini kerja ecokan ke mana tuh? bisi kaburu datang tukang kreditan. Di bank kreditan masa eutik panci opat losin, gelas 8 likur. Jeung eta mah beureun anduk. Lain saeutik atuh aya 8 likur mah. Naon sih? Ya banyak. Lumayan weh.
Ay pala boga dengan sangu anduk dijen cek-cek. Buat kebun kreditan. Ayo aja lemak. Nya. Buat embung. Nyakeun bae aing ieu hirup-hirup aing geus mamilu-milu aing teh mere duit geus tong ngomong wae. Pinjam era. Mere henteu bari na oge ngacak wae. Pinjeun eueuh. Jagat panen. Wah, pusing aing mending balik wae ka ieu. Sia mah hayo main teh game jeung game lain nulungan kolot. Aing buat aprak-aprakan. Boga bujang teh. Pulang pos kitu bangun. Pagaweana teh. Jual we hayam atuh. Hah? Nyengir-nyengir sih memang gagu tiba lagi. Sugan we ayo maijotna. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mang. Tadi mah ka jero. Ayo. Hampuran ya Mang berberak-berak. Cenah naon? Mun pabalak kieu. Naon Mang? Iya, kreditan teh can lunas maijot. Heeh. Terus 25.000 deui. Anu Maijot. Nyada sendok. oh salosin. Salosin. Ingat heeh. Terus kumaha? Ngan bungana 100 sapoe, meureun ayeuna geus 4 tahuneun jadi 4 juta. Geblag tibang utang nama sendok 25.000 mah jadi 4 juta gitu. Ya, duh kalau itu buat videona ada orang mah ditugaskeun doang. Maknya tibang nini hutang sakitu jadi 4 jutaan. Nah, teuing. Kira aduh meuni mares teh jiga meres. Oh, iya we ge. Meres tah mah. Wayahna we can bisa mayar Mang, boro-boro paker mayar kreditan. Sapopoe ge dahar meuni susah. Bari jeung jagat panen oge heuh da panen ge batur, urang mah teu boga sawah, boro-boro panen pan. Nyari bayar mah wajib. Heeh, ngarti ari kadinya mah. Ngan ayeuna mah kusababa ngeprik oge hese, pusuku kok nyareri ka sawah teh Mang kana telak wae. Coba jagat barelok jadi wayahna we mah bisa dibayar ayeuna mah. Ya pantesan geus 4 tahun ieu teh rada gendutan gitu, rada bareukah. Heeh, geus teu ka mana-mana, pugu di imah wae. Nya teh sateu tah aya tah anting. Naon? Anting. Anting ieu. Oh, mun wae sia lagi teh meuni maksa ka anting-anting cek aing can mayar can gablek. Mak itu sia. Eta anting Wae aya. bae salah kurang ajar pisan muni nagih teh namanya penting. La ilaha illallah, kata jelema dasar teh hidang. Alhamdulillah jelema mangkat. Selamat. Aduh, untung. Sia. Cek oge nang ka kumaha eta masuk sarang beunang lagi cari kanan.